Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wabashiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'atahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Qala Syekh Mudabi'i qala Syekh Makhluk Al-Qurhi qaddasallahu sarrah man hayya liadzi qiraati maulidi rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa qada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammula ta'jiman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal ilmi. Sadacana malajengkeun kana acara pangaosan mangga hayuran sami-sami ku berkaina ngaos sholawat ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kutarbiahna mudah-mudahan ku berkana ngaos sholawat sareng takjim maulid ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan udang sadaya di dunia teh ningkat tarbiyahna Kanjeng Nabi, di akhirat teh ning syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Rabbi wanfa'na bibarakatin wa dinal husna bihormatin Rabbi wanfa'na bibarakatin wa dinal husna bihormatin Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Pangluhu panjembaran kalbu panjembaran mana puji anu suci puja anu mulia syukur catur puji anu suci anu ngancik dina hati sanubari anu janten mimiti ngaji dasim abdi mah teu tiasa teu bisa ngaji ayeuna urang sadahayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati puja anu mulia anu ngancik dina dada ayo urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala syukur nu kacatur palungkeun ka batur sadaku ka batur sakasur ka batur salabur beti teu nanti kacatur ayo urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha geuning salawat wa salamna ayo makunatan bikati mudah-mudahan dicurah limpah ka junjungan sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, ka para tabiin umumna, ka segenap jalma Islam anu nyicingan di nagara Ahli Sunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satacana ngalajenkeun kana pangaosan kita kedik teu saged ayeuna sakti. Ngaturkeun nuhun nu pertama ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngalengkakeun dua dampal sampeana di bumi kana ieu mahfilah anu mulia nyimponan kuloman ayeuna sahibul musholla nyaeta para panitia sareng para mobil khusus ayeuna DKM sareng ayeuna sadayana daya sanes maksa jeung tujuanna urang ngalengkakeun dua dampal sampean kana ieu mahfilah anu mulia daya sanes nyaeta bade tolabul ilmi sareng ayeuna bade tegasna bade takdim kana dilahirkeunna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Kanjeng Nabi keluarga irungan mudah-mudahan udang sadaya Allah kaiji sugih panjangkeun umur bari jero taat ka Allah amin dijadikeun hamba Allah anu saleh amin dosa nu gede nu leutik nu karasa nu teu karasa amin sunnah wal jamaah amin meninggalkan mangsa penyakit dan katali pamaut karena mudah-mudahan udang sadaya Allah udang sadaya ya Allah dimautkeun bi husnil khotimah amin sadaya sindi sampai bagiakeun dunia wal akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mana-mana budak riweuh mudah-mudahan udang sadaya kusagabian asin sok sanajan sakieu kaayanana tujuan takjim Kanjeng Nabi mudah-mudahan takjim Quran maulid urang ka Kanjeng Nabi dina wengi ieu dina detik ieu dina waktu ieu mudah-mudahan maulidna anu ayeuna ditampi ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di akhirat kengge sampeureun ayeuna yaumul kiamah sampeureun di akhirat urang sadaya sing meunang sapaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya sanes urang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi teh geus puguh aya ta Kanjeng Nabi teh nyaeta Kanjeng Nabi teh nyaeta ayeuna sababul usul sababna asal muasalna ayatna urang ayatna langit ayatna bumi sababiana sabab Gusti Allah ngadamel Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu tanda lain wungkul takjim ka Kanjeng Nabi lain wungkul ngagungkeun ka Kanjeng Nabi ulang sadaya tanda terima kasih ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah ngadamel Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
cek Allah dina hadis qudsi, cek Kangjeng Nabi dina hadis qudsi, ari hadis qudsi teh lapat ti Nabi makna ti Gusti Allah disebutna hadis qudsi. Cek Kangjeng Nabi dina hadis qudsi na laulaka lama khalaqtul aflak. Laula maujudun lama khalaqtul aflak. Ayeuna cik dina hadis qudsi na gaina dimaknakan ku Gusti Allah, lamun sakira-kira kami anu agung, lamun sakira-kirakeun kaula teu ngadamel nurna Kangjeng Rasul, lamun sakira-kirakeun kaula teu ngadamel Kangjeng Nabi, ayeuna kaula moal ngadamel sakabeh anu aya di alam dunia, moal aya langit, moal aya bumi, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya aras, moal aya jembatan Shiratal Mustaqim, moal aya hisaban, moal aya timbangan amal, moal aya lautan, moal aya gunung, moal aya udang. Nah, kusabab aya sote Allah Ta'ala ngadamel Kangjeng Rasul. Mantap wajar jeung munasabah nu boga embe pencit embe na sabab moal aya embe lamun eueuh Kangjeng Rasul. Dipuji tembenan bukan be? Hah? Ayeuna wajar jeung munasabah boga kulah nalobah bedahkeun kulahna pake bulan maulid ka Kanjeng Nabi sabab moal aya lauk lamun eueuh Kanjeng Nabi dibedahkeun teu laukna. Teu keneh bae. Ayeuna sakieu ayeuna urang nayakeun tajim ka Kanjeng Nabi coba balikeun ka awak urang panjang umur, urang hidup di alam dunia sabab syariatna Kanjeng. Urang mikir ka ayeuna gawe makan isuk balik sore makan sore balik isuk nemikeun ka rezekina loba ayeuna batau sigading gede atau sigading leutik jeung gedena sabab syariatna Kanjeng. Nah aya muludan ku kaoret sababiahna Kanjeng. Nah ayeuna urang ngaku sababiahna Kanjeng Nabi, urang ayeuna aya rezeki sababiah Kanjeng Nabi, urang hidup di alam dunia sababiahna Kanjeng Nabi. Begitu datang bulan Maulid, hari lahirna Kanjeng Nabi, tujuan ngagungkeun. Nah aku kaloret teu aya ucau-ucau acan. Hah? Hah? Cek tadi ngaku sababiahna aya Kanjeng, urang nganuhunkeun ka Kanjeng Nabi, nemikeun ka leusian amplop lagi 2.000 eta panitia karunya babayan. Hah? Nah, tapi sing sok sanajan balik itu sing sok sanajan saleutik da aya sakitu mudah-mudahan sing jadi kaberkahan, sing jadi saksi di poe kiamat tujuan ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna sameme udang cinta ka Nabi tayeut cinta ka Nabi teh termasuk iman ka Gusti Allah. Iman ka Kanjeng Nabi, percaya ayana Kanjeng Nabi, percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad teh Nabi Allah, percaya Nabi Muhammad teh Rasulullah utusan Allah, percaya bahwa Rasulullah teh kekasih Gusti Allah. Tah eta iman. Ayeuna beres iman tempelan ku cinta sabab lamun teu didasari cinta iman urang melempem. Coba ayeuna lamun maulidan kurang dieuweurkeun nepikeun ka nuturkeun ahli bid'ah nepi uludan haram bid'ah dolalah rajaban bid'ah dolalah umpama di mana urang ayeuna sebagai urang menjadi kolot khos maut eta budak arek saha nuluruskeun ngagungkeun Kanjeng Nabi arek saha lamun kurang teu dibiasakeun ngagungkeun Kanjeng Nabi. Ngagungkeun ka Kanjeng Nabi hukumna sunat ngan di jero sunat aya wajib. Ayeuna kan ngagungkeun tujuanna ngagungkeun ka Kanjeng Nabi sabab didasari ku cinta ka Kanjeng Nabi, tapi da jero ngagungkeun Kanjeng Nabi aya kawajiban nyaeta tholabul ilmi. Ayeuna lamun pangajian rutin saminggu sakali pinu kieu teu? Coba ayo. Mantap Islam ulama Islam Japati. Islam teh aya tilu, aya Islam ayana aya Islam Japati, aya Islam Padati, aya Islam sejati. Ayana Islam Japati sok aya jelema nu boga Japati diaudan jangkung dumu le kabeh. Ayana jelema ninggal aya muludan, ayana peda-peda aya wajitan, aya cawuan buru-buru daratan berarti Islamna Islam Japati. Mudah-mudahan sing sok sanajan balik kitu oge langkah urang sadaya dijadikeun di proyek apa bahwa urang fungsi ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sejati, Islam ahli sunnah wal jamaah.
artina sunnah maksanahur rasul turut tumut kana laku lampahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kakulon ulang kakulon ngan Kangjeng Rasul maka kulona beda jeung urang ka ayeuna beda jeung urang. Kangjeng Rasul maka kulona teh make kapal Apollo ayeuna para sahabat nuturkeun ayeuna nuturkeun milu jeung Kangjeng Rasul ayeuna kablak kulona naik ayeuna naik mobil baby van naik mobil Avanza. Ayeuna para ulama tabi'in, para ulama tabi'in nuturkeun ditunggangan sahabat numpak mobil lagi numpak mobil apipi. Kumaha urang teh sarua kakulon kan numpak roda kolotran ajeun bari lila oge. Yang penting satujuan jeung Kangjeng Nabi.